Warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif hadal kitab rahimullah wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang neraskeun deui kana hancang logat matan kitab sapina nyaeta bagian pasal surutul qasri. Bismillahirrahmanirrahim. Pasulun ari ieu eta hiji pasal surutul qasri ari pirang-pirang syarat qasar sab'atun eta ayat 7. Ayakuna tegasna yen bukti kahiji yen bukti naon saparuhu lumakun atau lelempanganana si jalma marhalatayni eta aya dua pamondokan. Janten syaratna qasar teh sadayana ayat 7. Anu nomor kahiji kudu kabuktian jalma lumakunana teh aya dina dua pamondokan. Wayakuna jeung yen bukti tu saparte mubahan eta anu dimenangkeun. Janten anu nomor kadua tina syarat qasar teh lelempanganana lumakunana teh kudu anu dimenangkeun. Ulah urang ti dieu rek ka Jakarta eta meunang aya dua pamondokan tapi niatna rek maling teu meunang di qasarna. Wal ilmu jeung nyaho bijawajil qasri kana meunangna qasar. Anu nomor katiluna kudu apal kana meunangna qasar. Wa niatul qasri jeung niat qasar ingdal ihrami dina nalika takbiratul ihram. Urang niat qasarna teh nyaeta dina nalika takbiratul ihram. Wa ang takuna jeung yen bukti naon as-sholatu salatan teh rubaiyatan eta nu bangsa 4 rakaat. Janten syarat anu salajengna salat qasar atau syarat qasar teh salatna teh kudu anu bangsa 4 berarti Isya, Asar jeung lohor. Wadawa musafari jeung langgeng lumakuna atau lelempanganana ila tamamiha nepi ka sampurnana itu salat. Dina nalika urang lek salat ek di qasar salatna urang teh kudu keur aya dina lumako keneh. Wa alayak tadia jeung yen teu ngamakmum si jalma anu qasar teh bi mutimin ka jalma anu salat sampurna pi juzin dina hiji juz min salatihi tina salatna si jalma. Janten anu qasar teu meunang ngamakmum ka anu sampurna dina hiji juz dina salatna. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.